ilmu tata ruang urang Sunda di mana kudung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan, nu potong motong disambung, nu panjang montong diseuk-seuk, ulah ngurug walungan, ulah ngabedah sagara. Di mana ajaran ieu? Di Tasik. Geningan di Tasik. Apa nu boga konsep gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawah teh urang Tasik. Kan nu boga konsep gunung, imah, balong, sawah, Tasik. Jadi Tasik guru peradaban tata ruang. Ai gunungna di mana? Aya gunung gede, aya gunung deui, gunung keyakinan urang Tasik, Gunung Galunggung. Dinu teologi sosial itu aya nu disebat puun turun tiga lunggung. Ai puun cek urang Sunda naon? Ai pulung, pulung turun tiga lunggung. Ari pulung teh naon? Ari pulung teh petunjuk. Cek urang Jawa wangsit, cek urang Sunda pituduh. Tuluna tiga lunggung, ti mana galunggung? Aya dua kalimat, aya galuh anu agung. Ai galuh naon? Ai galuh teh galeh, ai galuh teh rasa hate. Jadi saha jelema nu menang pituduh dinu ajaran Sunda nyaeta jalma anu galuhna menekung kanu agung. Jalma nu menang pituduh nyaeta jalma nu celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleukmek bersih hatena eta anu menang pituduh. Mantake saha nu ngajarkeun guruna apan di ditu di Suryalaya ngajarkeun anak ka dieu nempokna di dieu. Jadi pituduh teh jauh-jauh ti dieu tinu rasa urang jadi Gunung Galunggung teh di mana syariatna di dieu, hakikatna di dieu dinu diri urang sadayana. Mantake abah ningalina kieu apan di dieu dinu rasa la ilaha illallah. Ku kituna Tasik teh naon tinu tata ruang? Tasik teh aya dua komponen sejarah peradaban. Hiji Tasik boga gunung, dua Tasik boga boga laut, dua. Nu kadua Tasik boga pasantren, Tasik boga kampung adat. Anu katilu Tasik boga kreativitas publik. Di mana kreativitas publik peradaban naon nu diangkat ku Tasik? Peradaban Awi